arruju an kulli ma siwallah, balik ti salian ti Allah menuju ke Allah, minal akwan ti pirang-pirang keayaan, ilal mukawin kan ngayakeun kan mantenan nyalira nu maha gaduhna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala fadkuruni adkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'amman ahabba. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana adalah lama. Alhamdulillah urang tiap sasi ditepangkeun dina acara nuju diajar muti kadat nu maha suci ngalangkungan metoda torikoh nu denge urang qadiriyah wa naksabat dia anu kalimahna jelas Allah nu mihaturkeunana sareng Rasulullah mantena Rasulullah. Pidawa Allah dina Al-Quran tos jelas, fadkuruni adkurukum, sok areling ka kaula niscaya kaula ge eling ka aranjeun. Elingna Bapak ngabuktoskeun rumasa urang hamba butuh ku anjeunna, keur bunga keur susah butuh ku Allah, keur bunga butuh ka bunga ieu dikokohkeun teras dikekalkeun ka hoyong mah. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun ka sadayana, amin. Sok nyorang ka urang teh susah ge mudah-mudahan. Lir ibarat susah lamun ningali natap bulan seperti samagaha ngan yakinkeun insyaallah dasa magaha atanapi kahalang ku hareup matara langit ayeuna lewat hareup mah parai deui nyaangan. Mudah-mudahan ngalangkungan wasilah barokah karomah para aulia Allah, barokah syafaat Kangjeng Rasulullah. Mudah-mudahan sadayana lenglang deui digentos kabinga anu kabinga teu aya watesna sanes kanten makosidna. Mudah-mudahan itu adalah hamba sadayana anu banget butuh ku Allah. Maka sukses sultan aulia mah fa annal abdul muftaqir, abdi mah hamba Gusti anu banget butuh ku Gusti. Nah, maka ngarumaoskeun butuh atuh sok ikrorkeun kulisan anjeun ka caur Allah tadi fadkuruni adkurkum, sok eling ka kaula. Ari bener mah butuh eling teh ku ngarasakeun hamba butuh ku anjeunna. Ari anjeunna maha sugih anu teu butuh kuliahna, teu aya nu dipika butuh ku Allah sugan sasami eta nama teu aya kantena nu ngalangkungan
nunya samian ge teu aya la syarika lahu teu aya rencang ka anjeunna mah la maha sampurna kawasana maha sampurna sugihna kayana berehanana dermawana welas asihna ampunanana anjeunna. Maka tatkala bapa nyibat jenengan mantena sebenar-benarna ucapan itu kalimat la ilaha illallah sakumaha dawuhkeun Kangjeng Nabi neme ma min abdin teu aya hiji jalmi naon may yaqulu ma min abdin may yaqulu la ilaha illallah ma min abdin yaqulu la ilaha illallah teu aya hiji jalmi anu ngaoskeun kalimah la ilaha illallah pidauh mantena nyalira dina hadis qudsi illa qala Allah taala amin Allah subhanahu wa taala anu maha beunghar anu maha hebat anu maha kuat anu maha sampurna anu maha berehan anu maha pengampun pengasih penyayang mantena nyalira kumaha midauhkeunana sodaqo abdi bener eta hamba lamun Allah tos ngucapkeun mirmankeun ngalamkeun benar bakal tiasa disalahkeun moal tiasa walaupun bermiliar-miliar makhluk akan menentang Allah tatkala Allah udah bermaksud apalagi sudah berkalam sodako benar abdi hamba kaula bener eta ucapan moal tiasa dihalang Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'ta dat mantena maha sampurna kawasana eueuh hiji perkara atawa hiji jalma atawa hiji makhluk mantena anu bisa ngahalangan kana perkara anu anjeunna maparinkeun jeung moal bisa ngahalangan sakabeh makhluk lamun anjeunna maparinkeun insya Allah janten lebet kana iman aya bingah nuhun Gusti tos maparinkeun izin kana lisan abdi walaupun abdi seueur noda jeung dosa tapi ari Gusti maparinkeun ngahaturkeun katangtosanana ku kersani Gusti da Gusti mah teu kapaksa teu aya hiji perkara nu tiasa maksa anjeunna Gusti mah estun ida aroda sayan ayyakula lahu kun payakun di mana Gusti maksa kana hiji perkara kun jadi payakun mangka jadi bapak kedah dipilih ku Allah ngahaturkeun kalimah Allah kalimah la ilaha diizinkeun kana lisan bapak teu tiasa anu nolak mudah-mudahan ieu kalimah anu dihaturkeun ka bapak ka ibu sadaya ka abi sadayana ieu mudah-mudahan ku Allah ditetapkan diabadikan amin mugi urang sadayana kenging kersa Allah nyaeta urang siasa degi kamu dawah mah sapertos kieu tarik tisasi ka sasi berjalan patepang untungna silaturahim untungna berjamaah untungna ngaoskeun berjamaah kalimah tauhid babarengan kadituna mudah-mudahan tatkala akhir hayat urang sadayana ya Allah teu aya nu disuhunkeun iwal timun anugerah salira urang akhirna mulang caang padang ngarawangan ibarat tanggal 14 caang teu aya halangan harungan uih kaditu balik arruju ila watonil asli kembali ke kampung asal lain kampung Allah da Allah mah teu butuh ku kampung nyaeta kangge pecapateun urang ka hiji kampung anu dikekalkeun ku Allah hiji kota nu dikekalkeun ku Allah lamun kenging nikmat teu aya papadana da moal pernah sangsara lamun Allah nentukeun meunang nikmat lamun rek dicilakakeun ku Allah moal aya nu mere bahagia maparingkeun ku ayeuna sakitu eta sadayana makna dina ucapan anu diucapkeun ku bapak karau kapangku insyaallah sok bari disarengan ku penghayatan bapak ngaoskeun kalimah la ilaha diange neme saking sukacitaana urang ngalangkungan dikir ka Allah walaupun tebih tina kautamnya kurasa syukur anu dongkap dina diri maka saha anu nyanak ieu teh teu aya deui iwati utusan mantenna anu khairul khalqi sebaik-baik makhluk sebaik-baik dikir sebaik-baik akhlak sebaik-baik
kesampaian teu aya deui walti habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka neme pribados ngadeg bapak ngadeg sadayana ngadeg ngiring binga ka Allah syukur hakikatna ngaekspresikeun urang berjamaah sami-sami sadayana nyaeta namina mahalul qiyam ngaoskeun sholawat kajungjunan. Mudah-mudahan we sholawat anu eta ditampi ku junjunan urang sadayana kalayan diwaler sakumaha pidauh mantena nyaeta jalmi nu ngaos sholawat ka kaula Allah nguikeun deui ruh kaula buat ngawal salam hamba-hamba Allah, buat ngawal hamba-hamba umat kaulan cinta ka kaula eta panten. Mudah-mudahan urang keng pangwalr anjeunana anu ku kacinta mantena urang anu diangkeun sebagai umat mantenana la ilaha eta inti nama sagala-galana. Maka ngalangkungan urang calik tadi dia ge kanu diange pedomanana pidauh anjeunna nyaeta Quran dan hadisna. Teras kadituna ijma ulama, teras kadituna kias diangge ku orang yang sedang belajar atau sedang beribadah yang memakai metode akidah sunnah wal jamaah. Insyaallah selamat dunia dan akhiratna. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal amin. Urang sadayana hirup urang di alam dunia hoyongna eta naungan kalimah mantena mudah-mudahan amin. Maut oge hoyong kana dasar kalimah mantena amin. Ku ngalangkungan ridho rahmat sareng ampunan anjeunna. Teras di mana di masar engke digugahkeun deui urang sasarengan didinya berjamaah sadayana didinya hoyong arah-arah kalimah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sok nikmati insyaallah akan bermakna dan berbuah keabadian, berbuah keselamatan, berbuah karidoan, berbuah kasih dan sayang Allah. Daya deui walti eta balik deui ka mana di mana wae gitu. Sok bral rek ngaler rek ngidul rek dagang rek tani bral rek usaha bral rek jadi pejabat bral rek jadi anggota legislatif yudikatif eksekutif bral rek jadi petani pedagang abang beca supir pilot masinis mangawai bral sadayana ngan kade bager Allah tasnitipkeun agama ngahaturkeun agama hidayah teragung termulia dinullah dinul Islam wayahna urang ulah kaluar tina fa'lam annahu la ilaha illallah eta dasar urang hirup urang diangge. Maka insyaallah merdeka di mana wae oge da puguh urang pangbalikanana ka anjeunna keur poho urang tongoy dibere ku kanikmatan rupi-rupi nikmat sehingga kaluli-luli perintah Allah kan ari aya anu tos dipelakeun dina qalbun bapa dina qalbun ibu. Jadi akhirna ngurumuy deui hate teh ingetan teh hoyong balik ka anjeunna soson-soson ngabuktoskeun rasa syukur ka anjeunna bari nyuhunkeun dihampura ka Allah. Itu makom taubat. Taubat naon eta? Taubat taubat khusus tatkala getah detak jantung bapak rasa bapak menggetar rasa kamalinaan diri teh naon diri teh ngabelaan naon diri teh ngakitu kieu urang dipruk-pruk kanikmatan ti Allah tapi kalah nukang nongong kana perintah Allah. Ya Allah hapunten dosa-dosa abdi sadayana. Mudah-mudahan pertama taubat mah kadar-kadar nyuhunkeun dihampura tina sakabeh dosa anu dilakonan urang sadayana tapi teu acan kaabu cabut akarna. Jadi kadang-kadang sok jadi deui sebat we tobat ngamam cabe jadi seseuha lada tapi coel deui karaos sok aya dina diri urang kitu
apal ieu teh salah, apal ieu teh lepas, tapi urang berbuat teh kana teu kuat. Sabab aya naon? Eta nu ngadorongna nu ngompana nafsu. Nafsu kadang-kadang hilaf, lamun nafsu geus menguasai. Nafsu terus menguasai, setan terus mempermainkan. Maka inginnya gitu syaitan jeung nafsu mah hoyong nungtun urang teh kana kasesatan, hayang luar tina jalur. Ku aya nu sakitu ngan dikir nu diamalkeun ku bapa mempertahankan, tatkala dikirna bener-bener dihayati ku jiwana akhirna ngoceak dina hate. Ya Allah, maka tuluy katarik nepi ka nyaan tarikan elingan dikirna. Maka insya Allah tina taubat mencapai taubat khusus. Mudah-mudahan taubat khusus mah anu bener-bener kembali ke Allah, janten jarang jadina deui itu. Kaburu kekuatan tauhid meliputi organ tubuh jismani Bapa, organ tubuh ruh jismani Bapa. Maka wahanu tu ruhil jismani. Nah, jadi ruang edar ruh jismanina kateuleman ku kamarifatan, ku keyakinan, ketauhidan. Maka insya Allah buahna mudah-mudahan taubat urang sadayana ku Allah dipasihan kegiatan taubatan nasuha. Amin. Itulah taubat yang secara khusus. Nyaeta inabah, luncur bahasa dina subah Rasul. Jadi inabah taubat teh tabaya tubuh taubat biar ditiasa taubat keneh da kembali terus deui arrujuk kembali, al-inabah kembali. Maka lamun di makom suluk, makom torikot dikatakan inabah. Maka ada yaitu salah satu bagian di bagian TKN Pondok Pesantren Suralaya aya inabah. Eta teh tempat ngembalikeun diri kanu gaduhna, kanu kagungan. Maka sur pangresa lamun kaleresan urang dipasihan dikeng panghaturan urang ngabina inabah eta kumaha sur pangresa sok bager. Jadi urang cicing inabah teh lain rek maksud ka indabahkeun batur, tapi urang babarengan, urang kada kudu balikan kagungan. Jadi atuh-atuh urang cacan biasa, urang aya program ieu kangge murang kalih anu dibina, tak urang hitung-hitung milu balik ka aranjeuna nu nuju diarahkeun kembali kana kasucian inabah. Pal inabata innal inabata sanyanya ari jalmi anu balik anu mulih anu balik ke mana? Ka Allah. Inabah di dinya mah nyaeta naon anu inabah eta teh nyaeta kullu an kulli ma siwahi ilallah ma siwallah. Jadi setiap balik tina setiap perkara nu salian ti Allah nyata arruju kullu ma siwallah, nyata balik tina salian ti Allah menuju ke hadirat Allah. Di mana? Lain balik ini pakai kereta api, pakai pesawat, pakai mobil. Nu disebut baliknya eta tina goplah kana dikrullah kana eling, tina poho kana eling, tina jauh kana deukeut nepi. Jadi balik intina mah eling ka Allah. An kualitas eling semakin teras kadituna anu akhirna kualitas elingna sehingga mencapai apa? Mencapai muraqabah, mencapai kurbah, kedekatan bersama Rabbnya. Di mana? Melewati 4 alam. Hiji alam mulki, malakut, jabarut, lahut, sok ewan anu salih sadayana urang kedah nuntut
supados urang dugi ka hadrat Allah nu maha sagala-galana ku dikir ka anjeunna insyaallah hamba nu uwi teras dugina amin bihaqqi la ilaha illallah. Balik arruju ilallah tiasa langsung arruju an kulli ma siwallah an balik disalian di Allah menuju ke Allah minal akwan ti pirang-pirang keayaan ilal mukawin kan ngayakeun kan mantenan nyalira nu maha gaduhna kadinya naik bager naik nerekel tuluy gerak ruh hirup dihirupkeun ku dikrullahna ruh jismani tuluy dilatih supaya uihna muter terus dina anggota tubuh ruh jismani rasa eling ka Allahna nu sanyana dikosongkeun tina rodail sifat madmumahna hoyong dugi dihiasan ku sifat mahmudahna tahalli kosongkeun sifat madmumahna tahalli suri Imam Ghazali mah papaesan ku sifat mahmudahna akhirna Allah nu ngadugikeun ka hambana ditajallikeun Rahman Rahim Ghafur sareng fadl Allahna jadi tajalli nemrah Rahman Allah nu berehan ditajallikeun ka hambana eta hamba dipasihan akhlak sifat Rahman anjeunna tah sifat Rahman teh Allah nu gaduhna ngantat kala bapa mendekat dengan penuh keyakinan ketauhidan kadang-kadang Allah najalikeun nembongkeun dina akhlak bapa nu berehan teh eta wungkul mung Allahna hamba teras niti ka anjeunna ku kalimah dawuh anjeunna la ilaha illallah akhirna Allah ge maparinkeunana ngaahlakeun disalira hamba nu salikna nu nuju niti ka anjeunna jadi Rahman Allah berehan ka setiap makhlukna manusia ge akhirna mah aya kasifatan ku tajallina sifat Rahman anjeunna dihaturkeun ka hambana jadi bapa ge berehan bapa lain nu bapa sakumna tapi Allah welas asih dilalajokeun ka hambana naik tah mudah-mudahan tuluy urang teu acan dugi kana pangkat nu eta sok atuh lalajoanan ku makrifat ka anjeunna lamun aya hamba Allah anu saudak saeutik ngan berehanana tajallikeun ku bapa ge tekadkeun eta nu mere teh hakikatna nu kagunganana mung Allah nyalira ngan Allah nuju ngagelarkeun di hambana di sarangana ku itikad anu eta katauhidan keyakinan bapa malatas bapa ningali jalmi nu sautak saeutik bere sautak saeutik mere dina hate bapa berarti bapa nuju ngamarifatkeun gelar mantenna jenengan anjeunna eta teh bermakna ngadoa bapa ngan ngadoa anu sangat bertingkat tinggi nyaeta dibuktoskeun ku fi'lul qalbi ma'rifatullah jadi gawena hate ma'rifat ka Allah doa tertinggi kedekatan tertinggi kemarifatan yang tertinggi itu dihaturkeun ka hambana ningali kitu ku hatena diyakinkeun maka carana kumaha lamun bapa dipasihan artos atau napi dipasihan rokok dipasihan naon bae sok ucapkeun ku ruh jeung ku hatena sing malatas tembus pandang kanu gaduhna dipasihan naon bapa kumaha ulah waka ngarongkong ngajebatkeun nuhun tah bisa dina nuhun eta tos ngaraos bapa naon qabul tapi Allah masih ditutup ku hate bapa katutup kedaharan kumaha bukakeun heula hate urang mayun ka anjeunna maka surah Ibnu Athaillah la tamudanna yadaka ila ahdi illa antaron nah ulah waka ngarongkong leungeun nya bapa salib ibu sadayana lamun aya nu pamaparinan teh memeh ngarongkongkeun leungeun teh ruh bapa teh tos nyarios kanu gaduhna lata mudanna yadaka ulah ka ngarongkong leungeun kana pamere
illa antara kecuali kolbun bapak ruh bapak nuju jalan hopi eta terus jalan bahasan tiga Allah Rahman salira ngahaturkeun ka Bapak Agus, ka Bapak Edi, ka Bapak Yaya, sehingga abdi dipasihan ieu ngalangkungan kocoran Rahman salira. Ieu sadayana teu aya nu kagungan damel ieu Watimung salira nu Maha Rahman sagala dalana. Bahasa syariatna mah majajina carioskeun nuhun bagus. Nuhun pada mudah-mudahan salira tambi barokah padahal tos miheulaan nur namang di jero ieu ruh namang di dieu nganuhunkeun gaduhna tasbiqu anwa aqwalahu jadi geus miheulaan nurna dikir hopi mah nurna ruhaniyah eta mah tos miheulaan kana cariosan bapak maka Allah dipayungkeun hamba anu pasihan ciri ku Allah ku bapak ge disebatkeun nuhun panu insyaallah bertaburan berkah Allah bageun jadi nyambung aya nur tawajjuh aya nur muwajjah nur tawajjuh yaitu cahaya kedekatan bapak cahaya menghadap bapak dina hate nur tawajjuh madep nurna nyarak madep ka saha kanu gaduhna bil qalbi dina hate antara muwajjah anu nampi nampi bapak ingin hareup nu dising hareupanana nu payunana hadirat Allah ngocorkeun rahmat ridho akhirna eta kanikmatan ku Allah dikokohkeun sabab dina dirina aya nilai syukur ka Allah maka lain sakartum la azidannakum kitu secara hartos letter pertama nama kirang langkung hapunten muka suhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.